Menireuas di jalan keneh tadi di gegeroan sugan teh aya naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama Manak Tilu di Saung Mak Rabel. Hae ieu budak balik sakola menikot asa ku atoh teh. Ari pek teh cenah oge mamah abi meunang MBG na meuni loba poe ayeuna mah. Nah geuninganan meuni loba cingan atuh ningali aya naon wae eusina. Tuh ieu teh aya jeruk, tuluy teh cenah aya apel. Kajaba apelna teh apel beureum mama. Terus teh nya aya susu cenah 3. Tah ieu hiji, 2, terus teh ieu hiji deui nya kehla-kehla 3. Aya oge kuehna anu panjang ieu mah tuh. Terus we hiji deui aya sosis. Hae cik teh naha meuni loba-loba teuing MBG na. Nya mama cenah ieu teh jadi di 3 poekeun soalna ibu guruna keur aya acara heula. Jadina poe isukan jeung pageto mah moal meunang MBG mama. Oh kitu paingan atuh meuni meunang loba. Nya da barudak mah meuni kot sumanget ari meunangna anu kararieu mah. Beda deui ari jeung meunang sangu geuninganan. Tuluy bieu teh nawaran mama cenah hayang teu ngasaan apelna. Nya atuh mumpung we ditawaran ku budak urang mawa we pesona urang ngeureut saeutik mah. Moal ari menta gede-gede teuing mah payang ngasaan we ieu mah da emakna oge tarang ngasaan anu kararieu geuninganan. Siganana teh teu meuli sataun kali acan nu kieu teh. Yangankeun bae we ieu mah ngasaan we hungkul saeutik. Kopoe jang teteh kabehna oge. Kupurih ning ari dibere sangu geuninganan anger we diasong-asong ka indungna. Araraneh barudak ayeuna mah dibere sangu sehat teh sok hararese. Padahal mah mangpang meungpeung nya aya nu mang masakeun anu sehat-sehat. Da geuning di imah mah paling oge dipanggieunkeun sangu goreng mun teu kitu oge jeung enog alus-alusna.